Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ihwan-ihwanu beriman, dinten ieu pengaosan, dikir ulah kahilapan, sabab eta kawajiban. Untung jalma nu sok ngaji, sae awon tos kataji, dosa urang diampuni, kumpul urang dirahmati. Sepuh anom wajib ngaji, beunghar miskin sami-sami, hirup masing ati-ati, sabab urang bakal mati. Urang kudu mika cinta, guru nu jadi pelita, najan urang loba harta, wajib ngaji eta nyata. Obat hate aya 5, maca Quran jeung maknana, kalamullah maha mulia, pelita hate manusia. Ulah poho urang puasa, obat hate nomor 2, najan lapar karasana, malar gampang ibadahna. Obat hate katiluna, pikir wengi sing biasa, petunjuk Allah ka jalma, syafaat junjungan kita. Salat urang sing biasa, nyeurkeun ibadah hamba, amal soleh bakal nyata, ridho Allah nu diharepna. Obat hate kaopatna, resep loba ngariungna, sareng jalma sarolehna, para alim ulamana. Ngadangukeun pituduhna, hayang bagja akhiratna, sareng ngamalkeun ilmuna, bakal jaga akhiratna. Obat hate kalimana, rajin sholat ti pentingna, sholat tahajud namina, kebiasaan jalma sarolehna. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.